Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepang leuwung patepang wajah. Salawat serta salam mugi tetep ngocor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka sahabatna anu dipika mulia teu hilap ka umatna. Hadirin nu dipika hormat, alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa patepang luhung paamprak jonghok dina rarangkai mieling tepang umur kamardikaan negara urang anu ka-75. Pariogi kauningan seueur pisan anu tos nu dipasrahkeun ku para pajuang urang kapungkur dina melaan kamardikaan nagara anu ayeuna ku urang karandapan. Kukituna salaku generasi muda penerus bangsa tos sakedahna neraskeun perjuangan para pahlawan urang ku jalan anu diajar. Sajabina ti eta seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina kamardikaan ieu. Hayu urang sami-sami babarengan ngeusian kamardikaan ieu ka hal-hal anu mangfaat. Rupina mung sakitu nu tiasa dipika hatur ku sim kuring, ulah kurang-kurang ngahapuntenkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.